hayu urang diajar hirup raket ka Gusti, wangun hubungan anu intim supados urang surti mana suanten Gusti kangge urang. Sampurasun baraya Sunda. Dina danget ayeuna urang bade diajar perkawis surti kana suanten Gusti. Kanggo urang surti kana suara Gusti, tangtos aya hal anu kedah dipidamel ku urang. Nyaeta urang kedah hirup raket ngagaduhan hubungan anu intim sareng Gusti. Nalika urang ngawangun hubungan anu intim raket sareng Gusti, urang tiasa wanoh kana suanten Gusti. Jantan urang moal kalejokeun ku suara-suara anu patukang tonggong sareng pangarsa Gusti. Emut nalika Gusti nyaur Samuel, anjeunna jantan surti, yen anu nyaur anjeunna teh suanten Gusti. Jantan hayu urang diajar hirup raket ka Gusti, wangun hubungan anu intim supados urang surti mana suanten Gusti kangge urang anu baris nuyun urang dina kahirupan ieu. Gusti Yesus ngaberkahan.